lain lur euy nya ku tahun-tahun ayeuna gitu ti saprak Pak Dedi jadi gubernur aneh kuring mah euy bayangkeun we lur itu sagalana ieu mah anu di Bandungan didenge-denge gitu boh di media sosial boh di aslina oge gitu ieu mah lolobana gitu jelema teh segala lupa laporan teh ka Pak Dedi we ka Pak Dedi KDM bapak aing jalan rusak ka Pak Dedi jalan rusak mama kamu mama gerak mama oge lolobana mama ibu-ibu geuningan nu baru boga Bang Emok Pak Dedi tulungan Bang bayarkeun mah cina ripuh ku Bang Emok nepi kanu teu nyatu nu teu darahan anu segala rupa bebeja ka Pak Dedi heran aing mah bener heran nah lain tiba heula kitu bebeja teh kanu baheula atuh bebeja teh nah aya-ayana bapak aing jadi gubernur kitu ka kabar bebeja apal telur kunaon cing kusabab bapak aing mah nyaeta jiwana teh ngarakyat ka masyarakat teh nyaah sagala rupana perhatian gitu mata we masyarakat oge naon heuh kapupuhu teh ka gubernur gitu warani teh kunaon lain ku masalah teh hormat ka Pak Dedi teh ka KDM teh ka bapak aing teh ngan ku wanita naon karena KDM na merakyat pokona mah hebat bapak aing hidup bapak aing KDM pokona mah bapak aing good pokona mah bapak aing